Gitu. Aya sora awewe. Di contohan manawi Piraku ari teu gitu berarti pan kadagoan kapan naon sababna pang disebut Mang Oci. Eta kitunya. Ayeuna Mang Oci. Mang Oci. Kah. Tah. Alhamdulillah aa iki. Betul. Wengi ieu emak saparakan cak tiasa panginten dina podcast Mang Iki. Mohon hatur nuhun mah parantos rumpahan ka dieu tebih-tebih. Acara ini dipersembahkan oleh Mitraku Food Service and Packaging. Tepang di podcast Mang Iki. Haturan kasadayana. Kaum dangu anu mulia syarah. Jagakeun hiburanana kasadaya pamiarsa. Haturan ieu hiburan mugia katampi kalian kabingahan. Tungtungna kitu we. Capa rumpakana. Tepang deui sareng Mang Iki Podcast na episode anu ka-8. Haturan wilujeng tepang deui ka pamirsa sadayana dulur-dulur di lembur baraya anu di kota. Hatur nuhun kalau parantos like, subscribe, komen, oge ngabagikeun ieu podcast, oge nu mahiran, nu masihan kamandang, rupi-rupi ti dulur-dulur sadayana parantos katampi dina episode sateacana. Wengi ieu simkuring kasumpingan hiji tamu inohong ti Tatar Galuh Ciamis, hiji kasepuhan, hiji tokoh. Sagala bisa, berat pokokna matak berat mamana. Sagala bisa tuh. Sok udah nyadalang, bener tuh? Nyadalang, terus naon deui MC, penyiar radio, tukang kris-nya, tukang pelet. Lain tukang pelet. Lain tukang pelet atuh naon bahasana? Lamun cek kasarna mah naon teh ngaranna teh? Paranormal. Bapak paranormal, Ras? Mun kadang-kadang parasuluh. Kumaha nu dibutuhkeunana we. Jadi serba bisa lah pokoknya. Insyaallah lah. Alhamdulillah simkuring kasumpingan Kang Koko Koswara, Raden Koko Koswara. Atarapi sok disebatna Kang Riko. Atarapi lamun ti wengi sok disebatna Mang Oci. Tah kitu Mancala Putra. Mancala Putri. Leres ieu teh? Insyaallah gitu. Nah pamirsa sadaya simkuring wengi berada bro sareng Kang Koko Koswara. Ya. Anu anjeunna kan multi talenta. Seniman nyadalang nya ieu duka bari ditaros lebah manana heula ieu teh bingung urang teh sagala aya sagala bisa tapi lah kumaha bapak we abi mah di dieu mah bari ngabandungan lah abi mah jalmi bebas mana we jalmi bebasnya bebas lah ayeuna kan aktivitas naon bae akang teh atuh ari anu nuju di keur ieu sareng seueur ieu mah job gitunya job ngawayang alhamdulillah ngeureuyeun teras oge meureun kuring teh sesepuh ti kawargian adat di mana eta teh Pulau Majeti di Pulau Majeti ti Banjar aduh ya ada palalaur ari ngabas di Pulau Majeti teh apunten deui nya abi sok seueur Banyol gitu mun sami abi oge lah keun we da teu naon terus naon deui teras kana bidang kalarasan simkuring teh meureun lamun dina ieu mah perguruan Al Hikmah Galuh tuh ya. Alhamdulillah dina bab eta mah meureun sagala aya mohon bab dina konsultasi teknik bengek aya jadi punten dipotong
janten bapak teh konsultan spiritual oge. Insyaallah mohon abi mah aya we nu subing mah naon we. Pami ngalereskeun kenteng aya ieu tiasa tapi eta mah geus digeureuyeun. Oh digeureuyeun. Mohon kapan kudu sagala bisa. Mohon lamun tim tamu tiseun namanya naik kana genteng. Peda abdi teh aya bejo aya di ditu cenah. Konsultan spiritual Raden Koko Koswara Al Hikmah. Ku abdi teh di mana? Di mana di ditu beduteun Polres ayeuna mah cenah. Didatangan ipek teh keur menerkeun kenteng. Eta mah nuju gayoran. Nuju gayoran ke itu kumaha? Abi mah jalmi bebas. Bebas. Segala bisa lah intinya. Insyaallah lah. Tah, ieu nyebatna Kang Koko atau napi Kang Riko atau napi Ma Oci. Kelas kadang aing sebat Ma Oci kumaha mimitina. Jadi kuring teh pan penyiar radio. Penyiar radio. Jadi mempunyai salah sahiji suara. Suka mempunyai pedang panjang. Kadang-kadang ayeuna menokan. Tewanjangan. Nya perkawis pondok mah ulah ting di pedang di dieu da ulah kan di saksian. Tah dina siaran teh meureun bisa ngarobah sora da dalang mah meureun ditungtut untuk jang kudu bisa ngagilak-gilekeun sora mana nu ieu. Tah jadi aya sora awewe gitu. Aya sora awewe. Dicontohan mana we? Piraku ari teh gitu teh pan kelakuan kapan naon sababna pang disebut Ma Oci. Eta kitu nya. Ayeuna Ma Oci. Ma Oci. Kah. Tah. Alhamdulillah aa iki. Betul. Wengi ieu emak sabaraha kanca tiasa panginten dina podcast Mang Iki. Mohon hatur nuhun mah parantos rurumpahan ka dieu tebih-tebih di Singapura. Nyasap-nyasap ge mun nyasap-nyasap oge pan meureun culak cileuk eta jeung babaturan isili siga tempat tanya ieu siga siga maru kitu. Siga maru. Padahal mah sarua nu. Ya, eta jadi aya carios tadi tekan di pasian alamat di dieu. Nya. Ieu di studio Ranah Biru namina teh. Studio Ranah Biru nya ayeuna di wilayah Payunan kampus IAIN Darussalam. Alhamdulillah. Antosan di dinya abi nuju OTW. Nya pas kuring datang geus ting jarentul anu hiji bintang tamu jadi narasumber. Nya anu hiji tukang kamera nya pohoeun deui meureun teh kumaha caritana ka tukang kamera poho tukang kamera poho arongkong we caricing ieu teh mah Oci tadi teh keur jadi mah Oci alhamdulillah mun arongkong we kitu da ai sugan teh bisi tibang emok matak teu ditanya teh ku ibi mah keun we diantep dupi emak di ditu atos nyangu tapi atos nyangu eukeur jang dina naon dina Magicom ayeuna mah da ayeuna mah pan hawu eueuh anu dagang haseupan jeung naon eta teh langsang teh geus eueuh produksi geus eueuh geus kalini ku budaya kali ini ku listrik mun ku Magicom gitu nya da pamiasa sadayana Kang Riko teh atanapi Kang Koko Koswara teh memang salah sawieu seniman nu aya di Tetar Galuh Ciamis. Ayeuna nya kantenan oge nya ngadalang, nya nga-MC-an. Tah ayeuna pami janten MC dangdut. Terakhir manggung iraha janten nga-MC-an. Ayeuna mah bararedo. Kumar ge pandemi. Sakadap teu kenging curhat. Oh, mohon. Ulah nyuruskeun naon pentas bedo nya. Kitu. Sok bisi santet tungtungna atuh manawi atuh cenah aya tiasa nyalangeula keur PPKM mah urang teh kitu. Maksudna kitu maruf ganteng. Aduh. Dari seniman meureun tina nu kitu kehidupanana. Ieu curhat seniman di masa pandemi ieu kumaha tah kanggo para papayung nagara. Ari kuring mah atas nama seniman bo seni tradisional, bo seni pentas panggung elektron dangdut lain sebagainya. Nu jadi pertanyaan teh meureun di nu hajat teh ondangan teh ngan sakitu-kituna nu diondang ku nu hajat teh. Moal mungkin meureun gara-gara aya upacara adat jeung wayang si corona teh milu lalajo. Justru kuduna mah diperdayakeun. Sok MC sok dalang ayeuna sosialisasikeun ieu teh kudu kieu da inu prokes kitu nya dan nu hajat mah meureun moal kaburu atuh sok kitu misalna 30 urang atawa 100 urang nu datang teh meureun diatur meureun nu hajat mah nya gogorowokan pun aya nu dina panggung ku MC diarahkeun artina bisa diakalan deui iya gitu jadi ulah sampai kana pikeun ka plot teu meunang pisan da anu paling ieu mah nya seniman anu paling naon
bukan seniman saja gitu jadi nulis saja oge sarua gitu Mang Iki ngan dari pas nameureun kuring pegawai seniman nyameureun kitu kayaanana jadi ieu teh tos ka 2 tahun berarti nya manggung rada karobah rada kaganggu pisan biasanya penghasilan berarti dugi ka sabaraha M saminggu alah kana 3 M aya ayeuna mah teu 200 kenapa sedih sadayana mohon nu hajatna kita araraya tah berarti Kang Koko teh hiji dalang kedua MC dangdut bisa terus penyiar radio oge soalnya nyanyi oge tapi ieu can dibuktikeun lamunnya Kang Koko teh MC dangdut cik kumaha cara Kang Koko lamun dina panggung keur nga-MC-an oh gitu contohna contohkeun atuh kudu teu kaci. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini di acara podcast Mang Iki dengan diiringi alunan lagu-lagu dangdut yang akan kita tampilkan artis yang sudah tidak asing lagi. Wah. Kita panggilkan Mr. Iki Sodikin gitu. Bener. Ngan eta ngaran kurang. Mana ya artis Sodikin atuh iya. Oh iya datangan panggung mau rancatan. MC dangdut oke. Lamun MC Sunda bisa oke. Oh alhamdulillah. Lamun misalkan ngaras atau keur siraman sok beda deui eta. Benten deui. Jadi ada intonasi. Terus Ari Kanasuna makan penuh dengan aya lentong lentong aya wirahma terus untuk kudu cocorowokan aya urang Sunda mah aslina mah contohna palawargi sadaya para tatamu anu sami linggih sapayeuneun papanggungan dihaturanan marulih deui mohon kanggo nguncul-nguncul benar ya gitu aya sekedap kan urang teh capeknya nyarios teh. Ieu kade. Tah ieu. Galeuh teu lah. Ieu aya leuteun urang sapertos biasa. Aya di Amida, air mineral Darussalam diproduksi ku Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah barokah. Atuh nuhun ka Amida, lu masih Amida, duh. Di teu lah. Alah, seger Mang Iki lah. Alhamdulillah. Tah, ieu Mang Oci. Mang Oci kakak nuhun kumaha bager. Ieu emak ya. Ieu teh memang di zaman sarwa samporet, zaman sarwa usum sasaradi mah urang teh kudu gede-gede sabar panginten nya. Nya ayeuna mah kudu loba ngusap dada, kudu loba istighfar, kudu loba karumasaan. Tapi sanes loba nyelang masana. Nyelang ongkoh gitu. Ngalanging di sarangan ku cacaremet we monggo gitu. Nyelang maka datang waler. Lah aya nyelang mah da meureun heueuh aya waktuna ieu. Geus dina bab ya ku sabab segala bisa jadi pertanyaanna bakal loba ya. Lahkeun bae. Jangan kene. Mang Oci kantos tadi MC dangdut atos tah ieu bagian. Keheula ulah ka batu, ulah ka teurap. Janten dalang teh iraha. Ari sabenerna mah kuring mah meureun otodidak dina wayang teh. Otodidak teh. Jadi sakolah henteu. Ya. Meureun aya turunan baheula ti sifat aki cenah manehna teh dalang kawentar baheula mah dalang modern. Dalang modern. Baheula. Aki ti gigir, aki ti handap ti mana? Aki ti indung. Aki ti indung. Tadinya seniman wungkul. Ngawayang teh sabenerna mah karek 5 tahun. 5 tahun sareng ayeuna. Ya alhamdulillah lah meureun kegiatan-kegiatan kabupaten, kecamatan bae dituna nu hajat. Alhamdulillah aya kepentas gitu. Aya. Nya dina maksud jeung tujuan teh ulah nepikeun ka seni padalangan teh yang ukur carita. Kamu di Ciamis berarti kan sabaraha hiji nu masih jeneng janten dalang gitu nya. Nya sebenarnya mah seueur. Nanging nya kitu teh ku alatan kuduna mah saling keur naon urang ngagembor-gemborkeun seni budaya tradisi ulah tepikeun ka leungit nya. Bener. Tapi nu hajat api lain kana seniman Sunda. Gitu. Padahal mah teu mahal ieu. Teu mahal. Teu mahal. Haluaskeun atuh sabaraha rega. Paling 15 juta lah. Tuh, para wargi sadayana urang jadi pabelit ieu teh.
para wargi sadayana nembe aya promosi seupami meryogikan rupi-rupi kesenian hiburan di antawisna aya wayang golek aya anu dipimpin ku Kersana Kidalang Koko Koswara tegang ku alik mah nya ingat dalang mah ontenya Raden Koko Koswara ti lingkung seni naon namina Giri Galuh 15 tiasa nego tuh 12.5 cenah ngomong aya di Ciamis mah tiasa nu penting urang lestari da abdi yakinnya Kang Koko teh sanes sejak babati dina seni mah babakti lah. Babakti. Cenah aya meureun leuwihna ke dapurnya. Eta piraku teu ditarima. Piraku atuh nyamos. Pawayangan. Memang tadi teh aya basic tapi aya turunan jantanna otodidak. Eta memang naon latihan heula. Apa tiba-tiba jual bisa? Jadi ari disebat latihan heula meureun kuring teh nonton terus ongkoh ari penyiar mah geuning sok aya acara nyetel wayang malam naon teh sok dilegepkeun oke jadi santana bari siaran teh bari ngadangukeun eta gitu ongkoh alhamdulillah teh ngabogaan mungkin kelebihan tinu sejen nyaeta ngarobah-robah sora tah kitu misalnya sora Arjuna kumaha sora Gatotkaca kumaha terus terang dina bab ieu teu boga guru teu guru pan batur mah kuring ka aya kiblatna ka saha gitu nya ieu ka saha ieu guru ka mana henteu kuring mah langsung ditanggap kuno hajat langsung rame tong payu ada nu penting mah payu daripada sekolah teu payu bener tak gitu Kang Cepot lah Kang Cepot aya teh alhamdulillah gitu damang di Tumaritis damang tapi Calalager syukur sager mah. Aya Uwas Semar. Bapak dewek. Iya, Bapak dewek, Bapak mah keur ieu biasa we eta teh keur jangheuy. Gitu. Keur usum moe pare. Alhamdulillah ayeuna teh usum panen. Keunda anu penting mah sarehat kumaha usum panen makan tereh meureun. Nya tereh bangkrut. Bapak bayareun. Geus loba gitu nu ngadi. Tapi aya kosipa di ditu di Tumaritis. Ari di ditu mah lain kosipa. Oh lain naon ngaranna? Ayeuna mah Jantil Robi. Naon? Bang Emo. Eta keneh tapi sami keneh lah eta mah benten plat nomor gitu mohon. Tajenteun lamun aya nu naros gitu. Jadi Kang Koko teh salerosna profesina sebagai naon? Jadi bingungnya ari anu berarti profesi teh meureun nu raremena we nya. Nu raremena. Ya mana meureun ngawayang. Nya paling rada remen manggung gitu kana wayang di Batan Tinu Sajen gitu. Kulantaran ayeuna radio lantaran geus kasisih ku zaman modern jadi radio teh seueur anu gulung tikar. Gulung tikar kawasamak atau gulung tikar? Muhun eta ge da kadang-kadang radiona tina bahbir itu. Jadi digulungkeun. Jadi penyiar radio sabaraha tahun? Wah, terus lama ya makanya 25 tahunan. 25 tahun? 25 tahun. Berarti ti keur zaman bujangan geus jadi penyiar. Geus jadi penyiar kuring. Sabaraha radio baheula atawa di netep dina hiji radio? Henteu, abi mah wah kuring mah ka mana-mana. Tupikeun ka Pangandaran. Pangandaran pernah? Pernah. Sabaraha poe? Lila. Ti lila eta 3 tahunan. Di Pangandaran 3 tahun. Ya. Radio RDA, Radio RIS, Radio RGM, pindah di Karidu MG Ciamis, pindah deui ka Pitaloka, terus terakhir di Aktari. Ngaprak gitu. Oh, jadi memang geus biasa ngobrol. Nya. Jadi pan ai dalang mah kudu bisa ngobrol sorangan. Tah, kuring mah di samping siaran pan sok ngobrol sorangan. Ditambah sapopoe ge sok ngobrol. Gelo atuh eta mah lain. Tak gitu. Pan diajar ngadalang aku mau we teknikna gitu. Bener. Jadi pan di mun ngawayang teh bisi poho naon pi omongan teh gitu. Eta tahun sabaraha ngawitan jadi penyiar radio? 87 teh geus mulai. Radiona resmi tapi? Resmi. Resmi. Sugan teh radio anu eta teh akan keholongan lamun saeuna teu. Da ayeuna mah radiona sok dina meja jadi tara di karolong. Penyiar itu ngawitan jadi penyiar radio teh urang memang resep teu urang daftar atau apa memang urang aya nu manggil jadi penyiar kumaha carana teh tadi nama pen radio sok teleponan ya salam-salamnya buat si aku gitu ngerantaran meureun nu gaduheun radio teh ih si mah rada unik dikasih rieu dipanggil
Mangker saya siaran. Hatuh hayu da kuring keur nganggur. Gitu langsung siaran tok. Tapi kun dicara remote ku radio Mang Oci siaran di kuring. Moci siaran di kuring gitu mapai. Ari Mang Oci eta mimiti lahirna ti radio nu mimiti atawa geus dia ti mimiti. Ti mimiti geus aya Mang Oci. Mising ganti radio ge ngaran Mang Oci mah anger eta. Teu bisa diganti hese. Napa atuh? Pan kokok mana? Eta Mang Oci. Eta. Jadi berhenti urang lemur mah komo. Anu sok ngupingkeun radio mah alhamdulillah. Meureun pada aruninga tak kitu. Kasim kuring gitu. Kasim kirung kuring. Aya keneh tapi fans radio. Alhamdulillah duwi ka ayeuna mah teu paraheun. Buktina misalnya kamari ngabayang di Rancah, teh aya. Ieu teh anu Oci. Di radio nya. Salaman gitu. Pan mulang teh cau dina mobil teh wah sagala di asup-asupkeun. Ngan doma mah henteu da. Teu ka bawah. Lain nu merena. Nah, ngadalang segala bisa aya kitu mah jadinya meureun kusabab urang na parigel gitu nya. Kudu kitulah ayeuna mah. Parigel segala bisa jadi moal susah. Jadi ayeuna mah hiji ka budak susah mah tetap gitu. Susah mah anger. Kabeh ge sarusak. Iya. Ayeuna mah ulah gengsi. Benar. Ayeuna lamun ngagugu ka gengsi, ngagugu ka naon teh? Kana kaera lah geus hese ya benar geus mending pensiun jadi jalma teh gitu maksudnya benar MC dalang penyiar radio tak aya hiji deui ya naon teh kada abi kan sok ningali dina media sosial dina Facebook sok uploadan barang bekas aya keris aya isim aya jimat leres tapi eta alhamdulillah aya eta akang nyalira tapi sanes dibajak nu abdi nyalira eta mah eta kumaha mimitina hubunganna memang resep oge. Jadi kahiji meureun kuring teh lahir ti anu ku batur mah wah di Kampung Siluman wah di Pulau Majeti gitu emang meureun duka ti zaman baheulana meureun geus aya terah resep nganu kana itu ingat mupusti lain mi gusti nya jadi resep gitu bari berlanjut teh ongkoh basic ti karuhun meureun baheula. Nya meureun kuring teh ngaji, nya gurunya masantren lah kitu. Di mana? Ka Cisoka, ka Banten. Oh, Cisoka di Banten. Nya alhamdulillah we kuring teh meureun al hikmah bari naon? Bari usaha bari ieu teh. Nya meureun basic tina aya turunan ditambah meureun urang teh da meureun sagala ge ilmu pangarti mah nya bakat ku butuh teh pan sagala bisa gitu da kitu jadi sagala dirawu gitu nya dirawu di pangku ayeuna mah da lah ayeuna jalman ayeuna mah kan roti nu geus dina bibir dipiceun kulantaran nyawang roti anu can karuhan tah kan roti lung we sampe teh can karuhan da roti tina bayangan kene buah pasti dahar teh kalah jadi beuteung kitu nya dina ayeuna ge sakitu matak ayeuna mah sok nu leutik di keureuyeun nu gede teangan da kitu cek kuring ge matak aya dina bab eta meureun kuring teh ti isin manggung meureun lah koreh-koreh we nyeun wapak nyeun naon sagala kitu da diajarkeun betul kolot-kolot baheula teh di Banten sabaraha lami langan 2 tahun di Banten 2 tahun eta terus janten dalang tos resep kana wayang gitu. Eta mah acan da budak kene can kawin budak ngorak kene baheula. Yuswa sabaraha tahun? Kana dulu genepan lamun teu salah nya ke 20 tahun nya kurang wujuhna ngelampar ka mana-mana gitu. Tapi kun ka cenah hayang jadi dalang kudu tapak di Guha Semar. Di mana eta Guha Semar? Teuing da kuring henteu. Ai sugan teh apa? Henteu lah. Da teu tapak oge manggung ieu cite. Bener. Jadi tapi kabeh dah aya info tuh kudu tapak di dinya. Nya cek batur, tah kudu tapak di Guha Semar, kudu tapak di Guha Goong. Bari jeung teh nyaho da kuring teh Guha Goong di belah mana. Lah keun we lah ceng teh nu eta mah eta nu kitu ai kuring mah da geuning teh tapak oge manggung gitu maksudnya. Jadi gitu nya. Nya alhamdulillah 15 juta gitu. Ya, kumaha urangna lah gitulah. Oke. Tah, ieu kan pusaka-pusaka gitu. Aya keris sareng sanes kantena atau jimat kadang-kadang di itu aya komunitas apa memang aya grup di media sosial?
Aya sih misalnya komunitas keris Nusantara. Komunitas keris Nusantara. Itu usaha Indonesia pan. Sebab poe ngaguguling keris. Ya, itu mempelajari jenis-jenis keris dan sebagainya. Kan dina bahasana teh pamorna naon ieu. Ieu tuahna jang naon gitu pan. Ari keris mah ongkoh lamun ditinggal baheula zaman kerajaan baheula. Pan teu sagawayah barang jieun teh. Betul. Untuk si ganyeun bedog ayeuna di kokolor poprot kesang gitu. Si san itu galongung teh. Uyat gitu. Pada zaman baheula mah meureun empu-empu teh wah meureun tapaheula di poe naon kudu alusna terus kumaha naon bahan-bahanna. Matak bijir we pamor geuning aya gurat-gurat kana ditu. Aya sabaraha jenis pamor nu kauninga? Lah seueur. Melati ronce. Wah. Woswutah. Washington lah itu. Acara ya. Hollywood mah aya. Hollywood. Ieu naon pamorna? Hollywood pameh ieu Bollywood. Eta geuning jiga film. Rada moringkal eta teh. Turu seueur pamor mamun. Dina jenis-jenisna seueur. Bab nu kana ditu. Atuh pusaka Sunda ge bangsa Kujang nu kana ditu. Aya gitu. Aya. Saupami pamarawargi sadayana mohon meryogikeun rupi-rupi pusaka. Tepangan wae. Aya abdi. Iklan. Teu kenging kan sanes. Aya diskon teh? Aya hargi bisa badanten. Tah. Ieu bungkul. Kapan hari jualannya urang Sunda mah? Wah, teu kos-kosa wae. Lain ngadukung, atuh teh kadulur teh. Gitu. Kos-kosa wae atuh cenah kurangan cenah. Lolobana. Tapi da meureun geus jadi kabiasaan pan berehan teh urang Sunda mah. Ari urang Sunda mah kitu geuning. Da loba heuheuy jeung deudeuh. Tapi kan ayeuna teu boga duit terus ditawar urang teh nyeri hate. Tapi kadang-kadang sok eleh da iku pangabutuh gitu. Atuh mangga we ka akang mah. Pak anu lain geus sarua. Ayo. Eta dah gitu teh ya. Nah, dina konsultasi oge Kang Koko teh salaku konsultan spiritual berarti. Osok lampi oge rupi-rupi konsultasi seueur si salaresna. Anu misalkan nu kapelet atau anu dipelet tiasa. Jadi kieu ari tiasa mah henteu. Tiasa mah henteu. Oh wios teu kada diteraskeun. Ai mana we teh tiasa. Mun ka abi milari kana tiasaan wae. Abi teh bade curhat sama abi teh kan nya jujur wae lah ieu mah tapi punten nya sanes sombong. Abi teh ayeuna teh dipelet ku 7 istri. Loba atuh nya. WA anu opat mah ka dieu we kitu hiji da nganguri santai gitu. Abi teh nuju bingung itu abi teh aduh kada kumaha gitu manawi. Manawi aya bolongan ti pangarsa. Jadi kieu. Dina bab pelet anu saapal abdi. Ya. Aya 3 bagian. Pelet. Hiji pelet dawam. Pelet dawam teh nyaeta berupa jangjawokan. Anu didawamkeun, anu dibacakeun. Cek guruna teh tapa maneh di Gua Semar. Meunang 3 pet. Keula. Ya. Gua Semar teh kancan kapanggih teh. Ulah teh ditujukeun bari jeung gali lieur jama. Kapan urang teh teu apa? Gua Semar teh di mana? Teu ingat tuh kuring meni aneh teh. Cenah aya di Pacitan, aya di anu di Galunggung lain sebagainya. Kan ada kuring mah teh ka ditu ieu. Ya, balik deui. Atawa di gunung naon gitu. Ya, pelet teh aya 3 jenis, anu kahiji anu didawamkeun. Contona nya bangsa jangjawokan. Di zaman baheula ge sebenarnya mah aya teh zaman kerajaan teh. Menutupi kekurangan bebengetan gitu. Lain kaheula ya. Ari jalma atawa saha wae sing sawe anu hayang melet. Berarti kan ngerasa aya kakurangan dina dirina. Nya eta kitu. Lamun ceuk budak ayeuna mah kan insecure lah, tidak percaya diri. Leres gitu eta teh. Mun eta teh kitu. Jadi boga kahayang tapi meureun teu kajumponan melakukan cara-cara cepat. Ya, itu teh bisa disebutnya itu nalipaknya maneh. Nalipaknya maneh. Jadi ai anu di kahayangna geulis. Loba sainganana pasti. Beureun ngaragap kana diri sorang. Ngarumasakeun beungeut sakieu-kieuna. Da eueuh deui da sakieu-kieuna cenah beureun beungeut sageureutna teh kieu. Bingung tah kok sehat da saingan loba. Beureun secara jalan langsung secara langsung beureun peimanaeun da pasti ditolak atuh. Ya, akhirnya bayangkeun we beungeut koromot atuh. Saingan aja nu jangkung kelempereng koneng kasep atuh jadang atuh. Lagi kana aya dina nyebar kan dina medsosnya.
ari hayang kanu gelis ari banget juga kuya. Kaget. Iya gitu. Sebenarnya itu introspeksi diri halus. Introspeksi. Tapi kan itu aya seni meureunnya. Seni mana seni prihatin. Mana nama seni prihatin. Ngajarin padahal mah tidak mati teh. Kokosehan atuh. Ya tapi kan aya nilai-nilai perjuangan jadinya. Halus. Artinya aya nilai kreativitas daripada nu menyerah teuing. Lah urang mah ngarumasakeun cenah itu mah geulis urang naon kitu. Pan aya istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Tak kitu sigana mah manehna teh. Ditampik calik diterima sila aya gitu. Nya maksakeun teh maksakeun. Jeung tidak punya kemaluan teh asarnya teu boga kaera. Nya. Teh tah matak meureun guru kitu minta jangjawokan lain sebagainya. Ai meureun cek dukun atau paranormal atau cek guruna teh kedah ieu jangjawokan teh kedah di sauman. Ya. Misalnya 7 poe mutih. Toh, mutih teh pan teu manggih jeung nu hideung, teu manggih nu beureum nu koneng bodas we teh. Ieu mah teh mutih jual teh meuli cet. Ngecat karap geuning. Ngecat karap ngecat imah ngecat. Segala rupa. Di eta bareng orang mutih kumpul guru ari maneh gitu. Tah kitu. Anu kadua, satos didawamkeun pelet jenis naon? Make media. Make media. Media. Di antawisna meureun aya anu berupa minyak. Oh ya kan jenis minyak pelet lain sebagainya. Wah kawentar di Nusantara mah loba jenis, tiap daerah mempunyai keunggulan sewang-sewangan. Ciri khas masing-masing. Misalnya Kalimantan daerah Dayak pedalaman lain sebagainya dioleskeun teh ku jari manis. Kumaha lu ieu? Iya oles tak ka target. Paingan kapanggih abdi wakos eta ku istri. Jual kieu we kana irung. Kunaon meureun eta napelkeun? Moal ngorong. Oh kieu. Nya. Tapi kudu kieu sadayana. Ieu. Jari manis. Aduh rada palalaun gitu. Tah eta sok pake ngorong ciri khas eta meureun nya. Beda ciri khas masing-masing mempunyai ciri khas beda-beda. Ya. Aya anu kurajah tina kulit bayawak. Teu aya dina buku ieu Paririmon. Ku kulit naon? Kulit kijang biasa nama. Oh, eta kijang tahun sabaraha? Kadang-kadang doyok. Tahun 73 biasa nama. Anu langkung saeta. Eta mah nu badal. Kan kijang teh aya kijang jantan, kijang betina. Saet duana ge ngan anu langkung sae. Eta pan kumaha ieu? Mang Iki jadi anu menta pelete lain dengan sia ukur lalaki munggul. Aya pejabat teu kantos, tapi dirahasiakan. Ada pejabat. Pejabat sekelas naon? Sampai sekelas wakil gubernur. Wakil gubernur. Lain urang dieu. Jadi dia mah penelin provinsi. Oh iya benar. Luar Batu. Jauh lah. Nya jauh. Lain sebagainya. Eta kabungbelengan ku istri pamukeut. Ari jauh teh. Abi pokoknya aya teh. Abi resep kan mana ningali fotona kumisan deui. Astagfirullah. Lain sebenarnya eta mah kitu ngan rupa-rupa lah kitu meureun jang pemikat. An artina pelet teh memikat. Pelet teh memikat. Nya supaya urang teh batur teh boh lawan jenis boh sarerea terpikat terpesona ningali rarai sakieu memandangmu alah gitu ya. Bener. Tak gitu. Kela. Eta jadi peletnya memikat gitu. Memikat. Jadi lamun geus teg beunang ka pelet eta pasti bakal nuturkeun kayangna. Aya teu jalma anu kira-kira teu beunang di pelet? Aya. Contohna juga kumaha? Jadi tipikal nu kumaha gitu lamun hese di pelet? Aya rupa-rupa sih anu ahli ibadah. Hiji ahli ibadah. Kadua anu teu percaya pisan kana bab nu kana ditu. Nu lempeng. Jadi lamun mah lempeng moal bisa. Moal. Oke. Jadi noyo. Naon sih nu kitu gitu. Tah, lamun setengah-setengah bakal beunang. Kecuali nu geus pok pak. Poek we geus henteu lah kitu teu percaya kana nu kana itu bab nu kana ditu. Hese. Paingan atuh abi kalebet golongan anu kararagok teh. Tah, nu kararagok mah gog-gogan pasti beunang. Paingan abi teh. Teu poe ieu isu. Jadi lamun ningali nu geulis teh bawaana teh nyaah gitu. Sarua. Kaperet itu abi kitu ciri-cirina. Lain kaperet beuki eta mah. Oh beuki. Aya ciri-ciri teh jalmi anu kapelet ciri-cirina juga kumaha? Jadi ciri-ciri anu kapelet teh kahiji lamun di bab
awewe-nya. Awewe. Kalau lobana kan melet lalaki. Ayeuna mah hampir rek saimbang awewe ge loba. Saimbang. Tuh kan laras abi ge mun kalaman gitu. Gelisah. Jadi maju ka peuting teh gelisah hate teh. Inget wae. Nya, henteu can waka eta mah level 2. Oh, berarti aya tahapan-tahapan. Aya tahapan. Hiji gelisah. Ieu kelas sakedap saulah jelas kelas. Upami dulur-dulur baraya sadayana ngaraos resah dan gelisah ka hade. Nya. Lamun teu kapelet atawa isuk datang Bang Emo gitu. Jadi hariwang eta mah. Hariwang. Hiji gelisah. Nya. Kedua, tingkat emosional naik. Rungsing, gede ambek asup. Gede ambek, rungsing. Bener. Wah, aral we gitu. Perasaan teh. Hiji gelisah. Ieu bisi aya nu aduh, urang ieu ngarasa cenah asa keur kitu pisan. Hiji gelisah, kedua rungsing gede ambek. Nya. Nu katilu? Dina sare hese. Hese sare. Aduh, abdi pisan. Tos. Abi gelisah, rungsing aya gede ambek mah henteu. Ngan meureun gede etaeun gitu. Terus nu katiluna leuwih ti jam 12 teh si sare. Abdi jam 2 Januari jam 3. Tah, eta teh. Kadang ngedit abdi masih serang. Eta mah bubur. Eta mah guling gasahan. Tah eta asa marka hayang. Level hiji. Naik kana level 2. Ingat ka kasih dia tiba-tiba najan butut gitu goreng patut oge pan kadang heran nah si urang inget wae kasih eta. Nah jadi dina bayangan teh misi erek dipoho-pohokeun ge inget juk inget kana sirina juk inget kana naon ringak tubuhna gitu nya dedeganan. Tapi aya jol inget kana bau kelek misalkan teh leungit eta teh nya da cinta teh. Oh benar. Misalnya logika leungit berarti logika teh eta teh nu tingkatanana misalnya kan aya ilmu putar giling, putar sukma, terus gendam asmoro. Alah eta. Tah tina gendam asmoro dina telepon ge ngadenge suara mah teh. Betah. Hanya ka poho ngadahar oge. Kuota nya kuota nanganyuk oge gitu dikirimkeun deui. Bios ayang cenah ku abdi dikirimkeun cenah. Gitu. Eta teh kabupaten pangeusikeun heula puasa nya isuk cenah digantian gitu. Bari jeung poho. Tapi ka kituna ya. Bikan kituna. Aya nu pilih paling tarik? Leuwih tarik mah kolu ninggalkeun sagala. Nya misalna ku kolotna dicaram. Buah kasih eta atuh nanaonan mana teh kanyat ka kabur. Kajenting ngalawan ka kolot gitu. Kajen misah, kajen kabur we. Bakat eta nu level parah. Gitu. Tapi lamun misalkan dihubungkeun ya, itu kan melet misalkan lalakina melet awewe, terus awena beunang ka pelet. Lamun nepi ka ampel rumah tangga itu bakal PHD-eun apa? Jadi ai menurut panalungtikan mah jeung pangalaman itu teh aya rentang waktu. Aya durasi berarti. 3 minggu. 3 bulan, 3 tahun. 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Ya. Masa aktif pelet Anda telah habis? Silahkan pulang ke rumah masing-masing. Tak gitu. Eta teh lamun teu digejol mah pareum deui. Batak tah ka palawargi sadaya beunang dihitung gitu. Ya, jadi 3 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Masa aktifna teh gitu. Kadang-kadang anu paling parah, anu paling power mah misalnya media pelet kana makanan anu geus diasupkeun. Oh geus kadahar ka inung gitu. Kadahar ka inung darah daging eta nu paling hese. Tak kitu dina ciri jeung rentang waktu lamun urang beunang ka pelet ku salah sahiji jalma emang tidak masuk logika, kadang-kadang anehna geuning kieu urang. Ya. Nah urang inget we kasih eta. Terus lamun geus meunang dina pelet anu geus ka koko ka inum. Contoh pasea teh terus-terusan. Ya. Tapi akur deui. Oke. Jadi dina pikiran bawa awewena, bawa lalaki nu kena pelet teh sieun ditinggalkeun. Gitu padahal memanehna teh mun dina WA atau langsung segala bahasa lain sebagainya kan dikalakukan mau emosi. Tapi da keukeuh tetep balik deui.
Aya pengalaman teu nupang parahna misalkan ka pelet nepi ke ngalakukeun hal anu irasional operna berlebihan aya jika kumaha nepi ka kumaha sebenarnya ieu mah cerita bener ieu mah nya ya seni oge nya artis lah gitu datang ke kuring Kang cenah kuring teh kieu hayang melet si itu mana tempo patona ka dieu patu bre teh waduh geuning maneh hayang nu kieu kan bade beungar ieu cenah kitu brot benang terus eta lalaki aber-aberan meureun ka guruna lain sebagainya tatanya gitu teu bisa poho lain sebagainya tepikeun ka sare di alun-alun cuk guruna anu di Cirebon teh cenah ieu moal bisa ditambahan kecuali ka guruna eta nu awewe ya bisa ngaleburna deui teh tepikeun ka sare di alun-alun isuk-isukna ka rorompok kuring curhat Kang tulungan kuring meuni geus kanyat ka kieu siga nu gelo jam 1 peuting di kokolorna motor cenah asal nempok kosanana ge bunga bayangkeun teu panggih jeung aweweuna meureun mah SES manehna kolu atuh nguriling kanyat ka cenah moal peuting ieu tulungan kuring ulah tepikeun ka kieu manehna keur nyanyi nya di restoran lain sebagainya nya noong na janela sugema ku kitu ge cenah Kang ieu kuring tulungan mungkin ka kitu atuh mun geus beak sagala cenah kuring yo keuna dirahasiakeun eta aing ngaranna cageurna eta kumaha aku kuring teh geus nginum cai atuh ieu alhamdulillah langsung WA Kang nuhun kieu ayeuna mah geus ka ieu meureun Bang Bras kitu teh ieu jadi meureun dina bab eta aya hal anu ku urang teu masuk logika atuh teu masuk logika jauh di ongko ayeuna posisi budakna di kota ieu manehna di kota ieu pantang waktu teh jauh ku nempo panto ku tempat kosanana ge cenah abdi geus bunga subhanallah tah kitu balik geus balik deui eta teh isukna teh cenah apal manggung di restoran ngadon kuring managog cenah depan jandela nolol monggol nempok geus we cenah gitu jigana nyabak cenah lagi meureun gusti bungahna kabina-bina atawa bau kelekna oge mun ngahiliwir meureun bagja bebeb aya nu kitu eta mah pangalamannya anu ka 3 pelet tah ieu nu kaopat apa tadi ka 3 pelet Jepang wah iya eta mah pelet real nya greng tidid puasa 7 poe 7 peuting lewat alah anu mawa keris nya misalna keris semar atau batu hideung nu combong atau lewat make minyak sabaraha liter oge minyak sing eta lewat alah sok sajane kan mawa teh karana resep barudak mara kene datang we aki dina alpat serenge titit ingeung atuh hate jawab ieu seraja aduh teh papi karek di kelaksonan nud iya bener leeh kabeh oge pelet Jepang mah ngan eta mah kudu kuat DP nya ongko dipan pengorbanana anu itu mah puasa iya anu kahiji mah meureun meuli pusaka tah anu pelet Jepang mah meureun ngiridit ongko ngajual sawah ongko nya tah kitu pelet Jepang gitu nya eta nu tapi zaman kiwari itu masih kena aya pulat pelet gitu atau nu konsultasi kapeng peongan minta tulung bororah tadi we gitu tadi jam 3 ge karek mulangnya masalah nu karar itu kabungbulengan lain sebagainya kan tulungan cenah abdi teh geuning kieu teuing padahal mah kuring teh cenah di naon ditamelarkeun coba galak lain sebagainya cenah naik kuring teh meuni hese ting dilepas gitu atuh ulah dikukut we kencarkeun cik kuring teh boga pantona bingung tah beres ece mah beunang ditundukkeun teh wayahna ieu kudu ngaos ieu gitu di samping pelet ge aya antina ieu anti pelet nya anti pelet jiga kumaha anti pelet ari sebenarnya mah kuring mah al-hikmah mah ngebabna kana nyokot kana ayat sucinya jadi ayat-ayat Al-Qur'an anu khusus jang ngahilangkeun karar itu misalnya contoh lah di ruqyah kedua baca
doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sida loba sing ikhlas gitu di samping gitu teh gitu lamun arek bleng noyod ulah percaya. Oh berarti kajenting orang mah non plate lempeng gitu platnya ulah inget ulah mempelajari ulah penasaran kajian gitu mual ieu tips oge kan ka pamirsa sadayana beunang keur kabumbulangan ku asmara dan sebagainya. Jadi biasa aya dipelajari oge tadinya. Aya ternyata aya solusi oge ulah-ulah pikeun ka urang nyerah atau urang ngarasa aneh ciri-ciri tadi gelisah, resah, guling gasahan, teu daek sare, ambek kapegung apa ambek teu paradugu kitu nya. Terus naon deui tadi teh? Resah, gelisah, ambek inget bae jeung teu bisa sare. Teu bisa sare. Contohnya level tidak bisa tidur teh melebihi jam ketentuan sare biasa ilaharna normal gitu. Guling gasahan we. Tah, terus anu leuwih parah namanya inget-inget teu pupugu. Terus anu fatal nama wani sang kilang geus di parapatahan di bebejahan ku babaturan baku kolot lain sebagainya. Geus ulah kasih eta ka bina-bina ting naon atuh. Gitu. Tapi ngaran-ngaran dunia percintaan memang paling rumit arek gaganu kitu ge dibere eceng mah. Pengalaman sim kuring kopi gitu kan. Bubuk atau 7 jahitan atau kepungkur. Tapi ka bade jahit dibuat teh janten birang sabuana atuh pan. Eceng. Wah, tapi kan pamitos pegat duriat gitu makan makomna naik digana pan. Maksudnya kuat ka era jadi geus biasa lamun deui teh gitu. Heeh, eta geus bayana. Mau sih atur nuhun waktosna. Paratos ka dieu ngaluangkeun waktosna kanggo libro mudah-mudahan kapaina urang tiasa sharing deui. Ya. Margi mau cima segala tiasa. Janten i pasualan moal buntu-buntu nya urang bahas pasualan. Jeung kayak urang bahas beri contohna ta ieu, ieu naon ieu pan aya nu susuk lain sebagainya. Biasa promosikeun oge saupami aya nu meurigikeun jasa konsultasi. Mangga dipromosikeun teh sawieu ka mana kedah ka mana? Ka warung jeruk. Dahar aya ka warung jeruk atuh. Oh nya daharnya. Oh lapar eta mah benernya. Ka mana atau aya media sosialna khusus? Ayalah ari abi membeureun kana IG aya. Oh ya subhanallah rada modern calit. Ngageuleuh di mana? Ngageuleuh di mana eta? Abdi pasar Cikurubu kamari. IG bakar apa? IG mun Tilena geuning. Aduh, IG bakar. Riko.Koswara akun Instagramna apa Facebook? Facebook Koko Koswara Kigaluh. Koko Koswara Kigaluh. Ya. Pami telepon 085 22 hiji genep opat hijina 4 kali. Hiji. Dupi nu karaos naon wae Bapak? Abdi ayeuna teh amieun. Moci atur nuhun. Sami-sami. Parantos ngahibur dia, parantos silaturahmi ka dieu mudah-mudahan naon rupi obrolan nu tadi diluikeun. Tiasa aya sakinten manfaatna kanggo urang sadaya. Urang mah saling. Apunten oge sateuacan pamirsa sadayana pami aya tutur kalawan catur kantos selekit kana ati matak teu geunah kana mana. Hatur nuhun karupa parantos subscribe, like, comment, share sareng mairan videona supaya sim kuring aya kasumangetan oge kanggo ngadamel konten-konten salajengna. Tepang deui dina podcast salajengna sareng Maiki Podcast dina Maiki Channel. Tong hilap sakali deui di like, komen, share sareng pasihan spirit kanggo abdi kapayeuna kanggo ngadamel konten-konten. Atur nuhun, urang tutup bae. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.